Assalamualaikum Ibu, hapunten ngawagal waktosna sakedap. Kasempingan anak abdi ka dieu bade nyuhunkeun waktosna Ibu pikeun wawancara ngeunaan tugas basa Sunda. Sata acana nepangkeun abdi sareng Siti Nurul Aulia sareng rerencangan abdi Listiani Sofia. Abdi siswiti SMKN 2 Sumedang. Kumaha Ibu kersa? Hatur nuhun Bu, abdi langsung ngawitan wae nya ngawancarana. Sata acana paminami Ibu saha? Sarmini. Ibu Sarmini. Pami Ibu atau sabaraha lami calon mie ayam teh? 10 tahun. 10 tahun. Mohon Ibu. Pami Ibu calon sok icalan ti tabuh sabaraha, dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh 11 sareng tabuh sampaikan ka tabuh 5. Pami kenging terang, pami penghasilanna sehari sabaraha Ibu? 100 hanya 100. Usaha naon bae anu tos dijalankeun salain ti jualan mie ayam teh? Icalan jamu. Nah Ibu milih jualan mie ayam dibanding jualan nu sanes? Nepang capek teuing jam capek. Daerah mana wae Ibi icalan? Daerah Talun sareng di rumah sakit. Sakit wae patarosan sisim abdi hapunten ngawagol waktosna mugia icalan Ibu sing dipajengkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Bu.